Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kaifa yuhafidu atilmidu ala adawatihi. Kaifa anakumaha yuhafidu ngajaga saha atilmidu santri ala adawati karena pirang-pirang peralatan ngawasna tilmid. Nah ayeuna tos dugi kana papatah tata cara santri ngajaga peralatan-peralatan gaduhna. Kumaha tata cara ngajagana? Jatah naon tah peralatan teh asuurnya tikawit kitab gitu, kalamna, mangsina, kopiana, acukna, sarungna, jeung nu sanesna. Tah kusakitu kudu apa tata cara ngajagana. Saur ki musannif, wajib naon ayu hafidho. Yen ngajaga, yen ngaraksa ieu tilmid. Sa tilmidu santri ala adawatihi. Karena pirang-pirang peralatanana tilmid. Wajib pikeun seorang santri ngajaga karena rupi-rupi peralatan ngawasna. Sepertos kitabna, pulpena, mangsina, termasuk anggoanana nya. Di antawisna tata cara ngajagana kumaha bi ayurat tibaha. Kuyen nartibkeun ieu tilmid kana adawat jami'an hana sadayana fi mahaliha dina tempatna adawat kaela tata goyaro karena supaya ulah barobah ya adawat nyata ku nartibkeun sakabeh peralatan-peralatan ngaos dina tempatna supaya ulah barobah atanapi maruragan atau ararica. Model kitab simpen dina tempat kitabna, pulpen dina tempat pulpena, mangsi dina tempat mangsina. Gitu kalebetkeun anggoan dikawit kopiah acuknya, sarung lancingan ditartibkeun nyimpenna. Ieu diajar santri anu disiplin. Anu patuh pelaturan. Di antarana ku diajar hirup di kobong bari disiplin menjaga alat-alat ngaji urang-urang kene. Tadi atawa nya-nya ieu atawa nya-nya adawat. Lamun jotrok mah lamun odoh bisa-bisa eta alat ngaji teh nya laleungitan odoh mah waktos nganggo riweuh turas taros karerencangan pulpen mananya ningal kitab tuh kan riweuh tatawasaho atawa kalalotor nyadakian kalalotor ya dawat atau kalalotor sabab di mana sokna kitab murag atau kalaloto komo bararasi nya komodo jeung aya urut ngadampas hato sagala duh atuh pulpen di mana sokna nya bisi beulah bisi potong atawa kalaloto kalebeuteun anggoan ari jotrok mah pasti bakal kalaloto wa idza lam yuratibha di mana-mana teu nartibkeun ieu tilmid kana adawat. Lamun jotrok pasti lah bakal kotor. Satuluina eta alat teh moal berguna gitu. Sabab odoh. Kitu pala budak maka teu meunang teh eta maujud naon aya ta'aba yen ripu ieu tilmid ida roda di mana-mana ngamaksud dia tilmid sayaan kana hiji perkara min hatina adawat. Tu bila mana aya peryogi kana parabot ngaos teh nya
Nah, ku sabab jotrok, ku sabab odoh pasti bakal ripuh, ya, bakal ripuh, bakal ngabuang-buang waktu. Ima ku milarianana, wa ima lamun kapenak teh ku meresanana, teras ngaberesihanana, ya. Tuluy ngarapihkeunana, pokona bakal ripuh, bisa-bisa nu sanes mah ngaos, bahkan tere beres ngaosna urang masih sibuk milarian alat ngaji. Kusab odoh, tahu sakitu teu kenging odoh nya. Matak santri mah dikobong rarajin. Rarajin dikobong. Naon oge nu aya dikobonga manfaat. Contoh kaleng ya, tilas sarden ya, tilas hareng cikolot baheula. Di urang mah di bumi gitu. Naon sih manfaatna? Tos di ala sardena dipasak, kalengna dibuang rata-rata. Bluwur ka mana? Tapi dikobong. Manfaat kabehanana lain ku jerona wungkul nya dipasak nikmat. Kalengna ge atuh disimpan di kobong. Diwasu. Tuluy atuh tutupna teh geuning nya teu dipotongkeun sadayana tapi digantelkeun sawareh. Nah, teu disimpan di kobong, pan boga pulpen, boga patlon, boga jidar, naon bus kadinya. Tuh, di kobong manfaat. Sagala kaca-kaca kang rokok di kobong manfaat. Lamun teh apa? Naon teh? Guplit kaca kobong gitu tah. Teu kakacaan. Pasarti beuki ngarokok. Nah, satuina reregan teu aya pan mulungan sangkang rokok. Dientepkeun di luhur itu supaya tong angin teh. Santri kreatif. Matak nanaon oge di kobong mah berkah. Anu di bumi teu kaanggo, anu di bumi mah kurang disimpen ku sabab jang naon di kobong mah bermanfaat. Nya tu sabab tempat barokah. Nya tempat barokah kobong mah. Matak disebut nage taman sorga teh kobong. Matak lamun maot di kobong berarti maot di taman. Bari taman teh lain taman imah tapi taman sorga. Berarti atuh namina taman mah kemungkinan dipayuneun sorga nya. Kemungkinan taman itu dibuat di dalam sorga. Makana anu maot di kobong geus sorga tanpa hisaban. Kitu nya muga-muga we urang mah hayang satria maot di kobong. Ulah cenah teh tidak teriaknya. Masya Allah. Tuh, taman sorga. Itu matak anu dipika nyaah ku Allah di alam dunya tilu golongan. Ngajangjikeun ku bakat ku nyaahna Allah mangahisab tah kanu tilu golongan eta. Mana rupina nu tilu teh hiji alimun anu tukang magahan. Kitu nya ajengan tapi henteu sembarangan nu magahan seueur kriteria nu kedah dipenuhi ku nu magahanana. Nyata man ta'alama lillah wa alama lillah wa da'ilal khalqi bi tariqil ilmi lillah. Memeh ngawurukna teh ngaji heula gitu satria. Mulai urang ngaraos heula. Dikawit diajar ejah-ejahan Quran, narabas Quran, tajwidna makharijul hurufna, diajar ngartosan kitab. Tuluy tatalaran nya dikawit nahu sorofna. Ngaji kitab buka dituna lanjut masantren. Tuh bari niatna lillah. Itu lillahi ta'ala. Lain ku sabaya calon pialoeun sanes gitu. Ngaos lillah. Man ta'alama lillah tuluy geus beres ngaji, gaduh ilmu berkalillah, manfaat ilmuna wadailal khalqi bi tariqil ilmi. Wa alama lillah tuluy ngawuruk nage lillahi ta'ala. Itu aya hiji di pagahan, aya dua di pagahan,
sakedik seueur oge disamikeun sadayana di pagahan niatna lillah nya ilmuna diniatan jang babakti ka Gusti Allah wasilahna diamalkeun ka umat Rasulullah dipagakeun tiasa Quran tiasa kitab lillah lillah tanya ngakeun Gusti kedua ilmu panemu hasil tina ngaji ayeuna aya nu hoyongeun bade dipaparin lah satu ya wadah ilal khalqi bi tariqil imanillah bila mana ngajak-ngajak dakwah gitu satria nya pangaosan tuh niatna lillah tuluy ilmu anu bade dakwahkeunana teh dikuasai ku anjeunna itu nerangkeun naon ieu teh wudu tadi kuasai heula ilmu wuduna dikawit anu berhubungan sinareng katerangan dina Quran bab wuduna hadisna bidau ulamana jeung saterusna tuh eta kriteria alimuna nya jama alim anu pupus bakal lebet ka sorga tanpa hisab hiji alim eta pikanya pupus berkah ngaji atunya tuluy berkah magahan jadinya tuluy berkah sok dakwah Gusti Allah jadinya anu nomor kadua ieu tah muta'alimun ki santri atawa santriat gitu santriyin santriat pokoknya gitu pikanya aku Gusti komo jangan kiwari masyaallah komo nggak usah dia ianya salap coba saya nama ngaji ala kuno makuno nah ngaos nuluykeun tata cara ngaos sepuh-sepuh kapungkur tidak ada sekolah tidak ada pelajaran sekolah itu nih meles ngaji gitu. Oh kobong apa adanya komo isimanya gini doh kupapan dari sana sini angin ngegelabu gitunya masya Allah itu pan di bumi mau lu orang teh serba marewah nih samanya mau air anget tinggal nah gitu aduh Silpi mah tinggal mencete irung biji itu masya Allah di bumi tuang kari angguan kari di kobong aduh itu hoyong tuang jeung nu ngeunah teh mikir heula neng sama andai kan aku beli ka rumah makan janda ada itu makan Jawa dan Sunda sate Marangi mah sate Madura lah ya kajebol atuh bekal ya pan ngarempot ya santri mah aduh meuli nu kitu komo ka restoran kajebol ya bekal ngarempot nah sakitu nya mamna teh gitu ya tapi ku Gusti teh dibarokahan cek paribasana kerak beres mode ayeuna urangnya sok ngawas beres jam 11 inya nah setengah 12 pakan amangna keur kasurupan jam 12 beres ngaji teh geuningan pan lapar nah di pasantren pan nu di tangan teh satos nyimpen kitab teh kastrol nu narangkub depan malah dinya ditangkarak-tangkarakeun patel nu cigarantung teh di lecir kene mah teh marukana teh urut minyak marukana teh urut naon aralu sangka santri mah diletakan teh kaso aya kerak pan kunaon useno ku pager teh dipotongkeun kaonyok teh dodor-dodan masya Allah dek bersih dek itu gak mau tahu bari ngadara rongeng santri mah komo nu boga kabogo kumaha euy kabogo mana euy ino bari ngadar kerak teh komo nu laweun mah nya buk panjang dahareudang teh di baju teh di kaos di sarungnya dikelinting-kelinting ka luhur udah lalaki hukum bari ngadar kerak peuting narima teh masya Allah santri walaupun kayaan kitu dipinuhanku barokah mata geuna segala rupa geus barokah termasuk rokok satria aduh itu paten
rokok bari ku pahpirnya bakona ge eta mah lamun aya rokok nu maruraga kuntung-kuntung parulungan diala bakona eta dililinting gitu rokok hiji bari ngajajar bari ngobrol sedot hiji bikeun kade hiji ngobrol sedot deui kitu silih sedot santri batak teu ararapet kumaha tuh santri baheula teu sauyunan kumaha santri baheula teu garuyub kumaha santri baheula sakokoh segala rupa tuang kana eblek mari dinya masyaallah cecempeh cikolot baheula mah teu matak paribasa tapi bila mana uleman santri satria ulah dikira sapatu senal oge apanan Indian nya pomiped carpil eta hargana sabaraha acan kopea manis gitu teh Haji Iming gitu jeung merek nu lain acan saru acan lancingan selempakna ge nu ternama GT Man nanti selip banyak najan gede kumaha ge tara nolol gue eta kono lemet tengah henen gaya nyalamna ulah dikira santri mah udah bakalna ge saminggu 10.000 atuh ka ulemannya nyalamna ge paling 500 perak gitu da kajebol gede mah tapi anu ulema santri nu geus barokah gitu da panupi kanyaku Gusti teh teh paribasa santri mah makana daharna siga meri pakeanana siga menteri daharna siga meri kana cecempe tapi geus uleman gayana siga menteri masyaallah itulah santri atuh di uleman santri teh atuhnya masyaallah di kobong kitu ayeuna uleman segala aya komo parasmanana panjang 90 meter segala aya pan santri mah kitu ku narima-narimakeun kitu kana dahareun dipapai kabeh cuman kanengpu pana piring teh nu ngabandungan pan lieur eta ngadaharna ku santri mah beak komo nu gembul hayang keneh pan bareng cenah kurang dibantuan jeung kitu masyaallah santri komo teh atuh cuci mulutna segala aya salak aya nya tuluina jeruk aya pas santri masuk pakai jas ini jasnya lo basaku gitu dak sasalaman ge cik santri teh ulah antal ka urang gitu pan bisi jeruk kapan gitu terus santri awewe moro kantongnya teu santri mau kantong naon di jerona itu teh culang cileug bus jeruk gitu masyaallah udah ridho deh ka santri mendapal tuh itu anu ngaos anu pikanya Gusti mata tempat santri disebut lagi taman tina sapalina taman sorga mau teh keur ngaji ieu mah di kobong wa ieu mah di jalan wa ieu mah di pasantren model di masjid atau nuju di bumi tapi ke status pesantren kene mangka pupus walaupun di bumi seperti di kobong di taman dirasa paya patamanan sorga itu geus ka sorga dan mipikanya ku Gusti komo ku zaman kiwari nalika nya pemuda-pemudi kanu namina masantren geus sigana teh alergi nya masyaallah tah ieu mah ngeureuyeuh ngaji kersa ngaos beuki kanya Gusti teh langkung-langkung tikal itunya di zaman keur kieu masih kere ngaji nomor katilu wa muhibun nyata jami-jami anu cinta ka tukang magahan nu tadi teh jeung cinta kanu ngaji magana henteu jadi santri henteu tapi mun resep kanu magahan jeung ka santri teh aya rezeki model ti panyabaan atau mana mah naon cenah bapana itu tuh pan aya ulen loba ulen teh bikeun ka santri tuh yang santri ka dieu aya naon ceuk ieu bapana tos nyaba nyanak ulen loba
jika tuh canak tilu majik dikobong atuh minyakna ceueuh lah kumaha santri dek dibeulem atuh dek di atah-atah oge da ulen gitu tuh pas silih benyang santri mah nya Masya Allah tuh ditarimakeun lagi atuh ku santri mah nuhunna ge disun-sun dali syukuran tuh jadi kiai naon henteu jadi santri teu ngan resep ka santri ge jeung santri ieu kanggo akang nanya tah lumayan aya cireng tah aya ulen tah aya lalap da senengna teh cenah lalap tuh nya santri pamasihkeun ka akang gitu ece gitu itu kurasa urang boga-boga parawan gitu nya ameng ka kobong ari akang ulin wae ka kobong ieu mah wae dahareun akang boga parawan sukana atuh ieu nu ngaji di dia nu segala dia bisa ngaji budak akang kapake sukana atuh aya nu ngawin teu akang da teu gararawe santri lain kitu ieu mah ngararaji sapa tuh kan baheula mah kitu ka karobo karamengnya lah narikahna teh jeung santri da sepuhna resep tah nu kitu walaupun sanes kiai walaupun sanes santri tapi cinta ka kiai jeung santri dipikanyah ku Gusti da manehna nyaah ka jamaah nu dipikanyah ku Gusti santri jeung kiai asup sorga tanpa hisaban walaupun dosana loba ciparibasana asup sorga tanpa hisaban tah anu peryogi urang teh barudak nyata teu aya hisabanana eta gitu neng sama neng sama geus loba dosanya numpak motor ngeong gitu aduh Masya Allah aya nu kasep ditempo heula ieu nya api-api ngosokan pipi ku tiung bae ngeceng heula Masya Allah komo satria mah loba pisan dosana budak-budak numpak motor Masya Allah emang Rohidi nangis teh kakocap tah moh geus nangleg pisan tah ena dilanan ku ngaji geus ku ngaji mah beres dasar aya dina pangapura Gusti oh tah itu barudak Masya Allah barokah pisan jadi sakitu kobong mah walaupun kayaan kitu tapi ku Gusti penuhan ku barokah di bumi mah mewah can puguh barokahnya di nur meja makan anu panjang nya makanan sagala aya tikawit lauk entok man gini ada istirahat dina luhur meja entok insyaallah aduh campu guni mah karek kedek tuang pon karapak entok wah Gusti geuleuh mah panya di bumi mah nya nempo teh entok geuleuh mah jadi kitu sagala aya ge di bumi mah can puguh barokah di kobong we karaos amang teu boro-boro tuang teh tempat nu bersih eblek teh nya di tempat nu kotor dah nikmat teh da barokah teh amang mah kapungkur nu ditangsi boga rencangan teh nya ali lamun jeung tuang jeung eta geus heboh wae gitu heboh dalam tuang teh eta mah para nganggo acu dibuligi ngao sinyal we itu ciri khasna teh tara diselempak tara dikolor sarung we Masya Allah tah lamun sarungna teh siga anu isi nuju digebos teh gitu buyupuk tah tuang sariosna cari ngogopan teh mah tuang dena tah nuju tuang raraosna teh pledak bau gitu itu bau meledak mana teh cengkat punten cenah abi mah atas mayunan wareg ini teh ngising di dinya ngising ih kumaha nu lain birat ada geserkeun saeutik eblek teh itu ditonggongan bahkan atuh dakeun nikmat-nikmat kitu eta ku eblek ya ditutupan tai teh padahal anaknya tai tadi mah tadi kobong mah sok di imah itu urang ngariung euy adi borojo teh ngising abong teu birat amangnya ieu di bumi ge nya tuluy keur emam
Pantai Ajengan asli pisan ini. Bau teh mulek gitu nya. Wah, corowok ku bae si Kemin. Itu jaraji. Di Kobong, Masya Allah. Kapung gua di Tangsi mah nuju tungkuna teh candi beresan. Gedengan teh cubluk ka Serang teh Spiteng etana kokotor nya kokotor cai gitu jarian. Tuang teh di dinya. Narima. Hese deuk geus teh nya padahal eta teh Spiteng di handap teh. Etana cubluk katingal. Bahkan sok aya lalap tespong. Ada kalau turun ke handap. Digebrik-gebrik kayak gitu. Cai aya ada aku bakat gelapar. Tespong ti jarian. Masya Allah. Tah bisa nikmat itu sabab tempat barokah. Tempat jami-jami anu dipikanya ku Gusti. Tuh. Makanya walaupun keayaan anak gitu tapi barokahna luar biasa. Maka bila mana pupus lagi ke sabab pupus jama anu pikanya ku Gusti masuk surga tidak akan melihat eta santi pernah maling lauk ajengan gitunya tuluy ka warung naon teh Darmaji dahar 5 ngaku hiji itu eta ku kersa ngajina ku kersa ngarencangan ajenganana ku kersa lingi di pasantrenna di naraga ngaji nyahan cik Gustikeun bae lah eta mah da jelema anu di Darmajiana itu bakal ridoeun ku santri mah ridoeun ku santri mah Masya Allah. Nah itulah keistimewaan santri itu barudak mata kula heran di Saudi Kobongna diajar ripuh diajar masakan nya saya aya tapi pinuh ku barokah saatosna mukim ku Gusti teh yarfa'illahu utul ilmad darajat demi Allah kami bakal